Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa sadayana patepang sareng simkuring Zahwa Amanda Putri Simkuring Ani Sanderella dina program Angin Puting Beliung di Bandung. anu nepikan informasi aktual jeung faktual pamirsa salah sahiji rekaman amatir warga nunjukkeun angin puting beliung. Abdi sareng rekan-rekan hayang nepikan informasi warta anu ayeuna sareng faktual. Pamirsa salah sahiji rekaman warga anu mintokeun video kejadian puting beliung di Bandung. Hayu urang tingali video. Kejadian angin puting beliung lumangsung di Bandung dina 21 Februari 2024 nyiptakeun huru-hara di daerah eta. Dina kejadian ieu loba jalma anu tatu sarta traumatis. Eta oge ngabalukarkeun karusakan signifikan kana wangunan, tatangkalan jeung kendaraan. Angin puting beliung lumangsung poe Rebo sore jam 4. Kejadian di sababaraha wewengkon Bandung di Cileunyi, Rancaekek jeung Jatinangor. Disababkeun ku cuaca ekstrem beda. Evaluasi salajengna ti otoritas diperlukeun pikeun ngarti leuwih genre faktor nu ngakibatkeun acara ieu. Dumasar kana informasi ti warga anu nyaksikan eta kajadian, warga oge geuning ngalamun kajadian ieu soemna. Upami anjeun hoyong informasi langkung lengkep, kuring sareng Anissa bakal ngubungin Khatamul Aulia Zahra sareng Arasi Septian. Kuring Zahra jeung Arasi di dieu parantos narasumber nu bade diwawancara. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Akang teh saha namina? Zaid bin Fuad. Spontan kumaha wae sih kejadian angin dahsyat di dieu? Tadina mapoek pisan sabab hujan nya kuring jeung manehna di teras minum kopi bari main kartu ujung-ujung aya angin gede pisan. Abdi Roas jeung Pani buru-buru lumpah ka imah. Dina kejadian anu lumangsung sanggeus angin kuat lumangsung. Naon anu lumangsung ka anjeun jeung jalma di sabuduran anjeun? Di lingkungan abdi mah nya genteng seng Nya seng oge nganggo batang tangkal oge ngarak. Oh, para pisan ya Kang kitu. Heeh. Mugia fasilitas anu rusak diganti ku anu langkung saya. Hatur nuhun Kang tos satuju pikeun ngajawab wawancara kami. Sami-sami. Simkuring Zahra jeung Arasi hatur nuhun. Pamirsa, informasi nu anu abdi haturkeun mangrupakeun sadayana kabar terakhir dina wawantos pagi ieu. Simkuring Zahwa Amanda Putri, Simkuring Ani Sanderella ngalaporkeun anu pitugas dinten ayeuna pamit undur diri sakitu kapi hatur. hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.